Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Al-ayah sadaqallahul azim. Panas bu? Kurang dewe panas kamu uing kusabab panas ngajina tong panjang-panjangnya, jadi ngajina yang panjang yang pondok, jadi ibu-ibu di Karawang meresep kanu panjang. Acarana peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah. Rame ketua panitia protokol dia nyarita kalau peringatan tahun baru Masehi diperingati rame-rame, sekarang kita juga tidak kalah, bukan latah, bukan ikut-ikutan, tapi ini adalah syiar. 30 hiji Desember malam hiji Januari rame nyenget pepetasan segala rupa kembang api dan lain sebagainya. Kurang mata kudu kikituan pawai tarhib geus beres pawai nyeun syiar acara, mudah-mudahan peringatan ini berkahan ku Allah, amin. Da ibu-ibu lamun teu diperingati kieu kadang-kadang pan ngomongkeun bulan ge apa kana bulan Masehi daripada bulan Hijriah. So kurang cek Muharram, terus Safar, terus atuh tong mulud atuh sok Muharram, Safar, mulud, silih mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, terus ngitung Jawa teman-teman. Coba pakai bahasa Arab atau pakai hitungan Hijriah menunya hos alam dunia. Ada orang Amerika mah orang Arab mah nyawa hafid. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Raj, Syaban seterwah, Syaban, terus Ramadan, terus Syawal, terus lain hafid atau Zulqa'dah gitu, terus Zulhijjah cek aing ge ngosot. Coba yang urang hitung bulan Masehi Januari, terus lancar. Tahun bulan Hijriah mah pan ngosot, dibanding bulan Masehi mah meuni lancar. Kalagu-lagu pan laguna ge lagu bulan Masehi, Januari biru, Desember kelabu. Januari yang biru, asmaraku membisu. Entah kapan hadir di sini. Do sumangjeun lagu Masehi Januari, awal Januari. Aku pacaran dengan Neni Rohaini, putrinya Pak Haji, tukang dagang kopi. Akhir bulan sama bosan putus lagi. Lagu ke bulan Muharram, awal bulan Muharram. Aku pacaran dengan Aama
Jadi urang poho kamilik urang ngabugulung urusan batur. Tapi alhamdulillah urang Telaga Sari ayeuna geus mimiti sadar urang ngamumule kaboga urang boga bulan nu kudu dimumule nu ieu bulan lain jeunan jelema tapi ieu bulan jeunan Allah Subhanahu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Saknya yang bilangan bulan munggu Allah nyaeta aya 12 bulan nu geus ditetepkeun ku Allah dina waktu Allah nyieun bumi jeung langit. Tanu 12 bulan tanu tadi ditataan Muharram tapi ka Zulhijjah. Eueuh na Quran mah rayagung, eueuh na Quran mah Desember, Maret, April, Mei. Jadi pantes lamun umat Islam Talaga Sari ngamumule bulan boga urang. Bener teh? Mudah-mudahan upawe tadi setiap lengkahna sing dihitung amal hade. Pawar HP babaturan uing ketua panitia mending laporan uing jadi panitia kuat kapura komo uing sampai 3 panggung ya mau karek jadi ketua panitia ge menit pura atau nginum adem sari betul. Ya sobat kuring kuliah ketua panitia teh sobat kuring sakelas kuliah nah jadi kuring mah di dia loba balan tapi aya nu daek nepungan aya nu henteu uing datang ka dia aya wah tuh tinggal di balan uing tuh Bu Ida tuh badag can beja awakna meng tibah lagi geus badag. Oh ayeuna beuki alhamdulillah. Bu Ida Farida loba sobat uing mah di dieu mah ce. Batak uing mah datang ka dieu teh asa teu ka mana-mana, asa ka baraya we. Sabab kabeh oge dulur urang. Ibu jeung ece dulur. Nini ibu jeung nini ece jeung nini kuring nini. Bu mal panjang ngaji uing sabab panjang ponok amplop geus dibikeun lain amplop esina heureuy uing mah teu kudu diamplopan ditransfer cukup. Nih zaman kiwari diamplopan eta ajengan aya ajengan geus ceraba barang rek balik teh aya nu ngenyang jasna teh sabios cekapan cekap sabios tekedah tapi nyebut tekedah nyebut cekap erek maju teu bisa tapi eueuh wae nu mere amplop aya di tempat teh jasna nyangket kana pager. Bu geus tah urang gancangan ngajina ngaji jujun mah poe ayeuna rek ngaji na nabi ka Abu Dzar Al-Ghifari amanat jujun poe ayeuna rek ngamanatkeun anu diamanatkeun ku Abu Dzar ku Rasulullah ka Abu Dzar Al-Ghifari ngan baheula mah Rasul ka Abu Dzar ayeuna mah jujun ka urang Talaga Sari kitu eusina mah hadisna mah sarua eta eusina eta ngan formulasina mungkin beda ke di jerona sabab mun ngaji di dieu serius kan ukur 40 turun beureum uing di baledogan pastina ge meureun bakal aya instrumen-instrumen anu sejenna kieu we hadisna mah pono saur Rasul ka Abu Dzar Al-Ghifari teh kieu jadidis safinata fa innal bahra amiqun hiji dua wa khudis sada kamilan fa innas safara ba'idun dua nu katilu wa khaffifil himla fa innal aqubata ka'udun tilu nu kaopat wa akhlisil amala fa innan naqida basirun ngaji eta we lah hiji jadidis safinata fa innal bahra amiqun dawu Rasul ka Abu Dzar kade amanati kami ka anjeun nu kahiji weuteuhan benerkeun renovasi jadidi perbaharui kumaneh parahu maneh sabab laut teh jero kinayah ya bahasa Rasul ya kak perbaharui perahumu sebab lautan itu dalam kuring amanat ka urang Talaga Sari menghadapi 1434 Hijriah nu kahiji omat wetehkeun iman anjeun wetehkeun parahu anjeun sabab kahirupan nu bakal diarungi dina sahirup urang berliku-liku seperti contoh Rasul kana naon kana parahu dihareup aya laut anu jero
Jadi di safinata ae hei urang Talaga Sari perbaharui iman anjeun wetehkeun iman anjeun sabab lautan jero sabab kahirupan di hareup berliku-liku badai petir ikan hiu lauk garalak aya di hadapan urang 1434 tahun anu bakal datang lu enak dijalani lain bagi gampang. Urang bakal berhadapan dengan kehidupan di lingkungan urang nu beuki berat. Matak benerkan imana. Urang Talaga Sari lamun make iman tenang hirupna. Boga duit teu boga duit moal ngadak-ngadak ting cekekeuk pedah loba duit moal ngadak-ngadak ceurik pedah teu boga duit. Pan ayeuna mah jelema nu senang jeung nu susah teh ukuranna materi. Pacamat tingali jelema ayeuna lamun loba duit katingali marah mah ieu beungeutna teh. Lamun loba hutang mengkerut teh buluna teh. Bener teu? Lamun loba duit ceria, lamun tegablek duit murung masih gabueuk menang mabuk. Modal di dia da uing maningali jelema anu bingung jeung jelema nu bungah katanya pisan urang Talaga Sari ku aing ti panggung. Nu gede hutangna katingali ku aing tarangna. Nu salakina baong katempo ku uing. Nu budakna can saroleh apal katiwi pisan. Sabab beungeut urang mah beungeut anu sok teu katingali biasa. Kadang-kadang beungeut urang mah nempokeun pisan bungah jeung susah teh dilambangkeun ku bahasa tubuh. Jalma nu boga iman mah moal kaciri mana keur susah mana keur bungah sabab menang kabungah jeung menang kasusah datar-datar saja menang kabungah alhamdulillah menang kasusah innalillah eta umat Islam anu bener salaki mawa duit loba ka imah terima kasih ayah. Semoga rezeki ini manfaat ya kalau ada sisa buat kita simpan, kalau cukup mudah-mudahan ada sisanya kita simpan, kalaupun sedikit bawa-bawa rezekinya biarin ayah karena ini rezeki dari Allah, mudah-mudahan barokah we ayah sing cukup eta nu make iman mah ieu mah salaki datang rebo beuni dirontok hey daddy welcome I love you I miss you I need you salaki datang bawa duit mah loba lamun teu mawa boro-boro pantoke ditutupkeun gebrung bari ngomong ke anakna tuh bapak sia datang teu mawa duit ngalenghoy datang dari pasti gering bapak sia mah kebiasaan sinaman tok deui montong diasupkeun nyaho teu hitu hutang mah ka warung gede salakina keketrok Assalamualaikum peace be upon you anybody home would you like to help me to open the door please ngerti teu? Sarua aing teu ngarti gagayaanna saeutik tau. Ceuk inung budak ka budakna montong dibuka antep kebiasaan bapak sia mah sina mantong deui sina mikir. Salakina inget di luar berpanto pamajikanana teh rada kitu da geus apal adat-adatanana cabut teh dompet. Da masing gering-gering ge dipanyabaan keur anak pamajikan mah ngempil-ngempil. Ai barang dibuka teh aya 5 lamar 100 ribuan. Tadi ketrok-ketrok karena panto dikesek-kesek we karena erang-erang panto nu molongo teh di luhur. Eti jero meureun ningali duit lamaran 100 ribuan da beuni nyuruntul bari buka panto. Mun atuh apana ti tadi? Sok aya awewe kitu di Talaga Sari aya. Teu matak diomongkeun ge katingali 50% kana ritu awewe ayeuna teh. Di Garut mah awewe teh balalatre di Bandung mah duka di dieu mah. Awewe teh kasalakina teh kararieu wae, burung pipit bawa ke dondong minta duit dong. Rek HS oge burung pipit bawa ke dondong minta duit dong. Salakina pusingan duit malik salakina burung pipit bawa ke dondong. Jepit burungku dulu dong. Waktu salakina teu merwe duit tapi salakina pan meureun jeung saha iwatinu halal jeung pamajikan tapi da geus geus padami mak lamun urang aya kahayang loba tamu loba jelema isyaratna rek nelepon gitu heueuh geus biasa hiji waktu kerudet pamajikanana salakina hayang noel ka budakna jang bejakeun ka mamaneh bapa rek nelepon gitu ini budak ka mana mak
cek bapak cenah bapak rek nelpon geus ngartieun pamajikanna naon maksudna nelpon teh ngajak hade maksudna ai pamajikanna kan keur pusing teh dan can mere uang balanya jauh malik we bejakeun ke bapak sia eueuh sinyal gitu balik deui teh anakna teh mak bapak cek mak eueuh sinyal balik deh ke indung sia bejakeun lamun eueuh sinyal mamane bapak mah erek nelpon di luar gitu balik deh mak cek bapak cenah rek nelpon di luar bapak mah eta malik ngagorowok teh ka budakna bar nyentak teh ka salakina dan belah ditu sakina sok we sia nelpon di luar aing rek buka wartel ampun amit-amitnya mentak bu maka iman mah lempeng boga duit mah kaciri teu boga duit mah nemongkeun ka susah disangakeun sadena ka Gusti alhamdulillah mun dibere rezeki innalillah mun dibere musibah jelema kitu mah da moal tetegenan kana duit jelema nu imanna bener mah moal tetegenan kana duit moal tetegenan kana jabatan mah serap ku harta mah serap ku pangkat mah serap ku jabatan lempeng we sabab kabeh ge kersaning Gusti loba duit hahaha ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang ada uang abang saya tak ada uang abang payah tika duga keur meuli uyah keur ngeusian lalaya akhirna ngajual kopeah kanyaya 500 rupiah murah meriah maaf hari ini orang banyak nu aral bener ningali batur maju dagagna manehna monyong nah ari batur Gusti ari urang meuni teh sencep nincak semplak perasaan mah salat duha unggal poe salat tahajud unggal peuting nah ira rek rezeki teh meuni ka urang maneh hese rezeki teh eta rezeki poe ieu rek dibikeun ku Allah sabab peutingna euceu aral imanna goyah maka rezeki nu hari ini mau diberikan oleh Allah ngaclang deui ngajauhan deui nah sababna sabab euceuna goreng sangka ka Gusti ari dawuh Allah kumaha dina hadits qudsi ari kami mah aya dina sangkaan maneh lamun maneh nyangka alus ka kami maka kami alus ka maneh lamun maneh nyangka goreng ka kami maka kami ge goreng ka maneh jadi hampura mun aya jalma aral rezekina beuki eueuh sabab memang aralna eta nu ngahalangan rezeki ti Allah tu bakal datang ka eta jelema dengekeun mesaroh dengekeun Maimunah aya dengekeun Odah aya dengekeun Titin dengekeun Ijah dengekeun Ana aya kabeh dasar Talaga Sari sagala aya tugas urang mah di alam dunya lamun bener eta jelema boga iman ngan ukur tilu hirup teh hiji ngadoa dua ikhtiar tilu tawakal naon cenah hiji dua tilu ngadoa sabab sariring-riring dumadi sarengkak saparipola uteuk tongo walang taga diusik malikeun ku Gusti hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan kabeh ge usik malik ku Gusti matak jalma kudu ngadoa ngabuktikeun eta jalma teh makhluk anu butuh kanu nyiptakeun Sang Khalik mun aya di Talaga Sari jalma tara ngadoa maka eta jalma sombong ngaranna ibu ngadoa teh penting doa awal tahun kamari ngadoa teh doa akhir tahun halus mun aya jelema nu teu beukieun loba geuning mah Wahabi ngarot coblak dina SMS dina BBM itu doa awal tahun akhir tahun tidak ada dari sononya itu peringatan 1 Muharram tidak ada dari sononya itu rajaban meludat bid'ah Allah tidituna eta tahlilan Allah tidituna eta kegiatan jika kikian Allah tidituna eta ngomong Allah tidituna we bejakeun tang anu sok ngomong kitu cek aing gitu lain Allah tidituna sia can ka ditu Allah tidituna daunna Qur'ana da siapa neangan korsina kalawang jati nyamal kapangi sok urang Talaga Sari ini kalawang jati bade naon kan kalawang jati bade miladian korsi jati kapangih moal pika bucat hulu mal kapangi di leuweung jati mah malah korsi jati euceu korsi jati mah neanganna di mebel di toko furniture di toko mebel
di mebel karek neangan aya kursi jati lamun kukurilingan lumpat mudag kalawang jati mah pika modar ge mah kapangih kursi jati paribasa teh eueuh tina Quran versi sia naon anu eueuh tina Quran pakabangkesna kabeh perkara ayana Quran ngan maneh pinter ngotek tak atawa henteu bener teh lamun Quran tek-tek bengek kudu diasupkeun letter lak ayat dana Quran jeung lapangan Talaga Sari gede keneh Quran contoh urang contohkeun kuing meh ngarti urang Talaga Sari ya nyanyi mah tenang hayang nyanyi naon rek Noah keluar ke ku aing tenang tapi kan niat jujun kadieu lain ngasadar nyanyi jeung rame tapi kudu mere ilmu bener teh da pangajian malin ngabodor hungkul emang pelawak pengajian lain nyanyi hungkul emang penyanyi dangdut pengajian kudu ngandung unsur tilu hiji informasina aya dua edukasina loba nu katilu rekreasina rekreatif informatif edukatif jadi kabeh urang eusian elmuna kudu mawa nyanyi ke urang babarengan jeung uing gitu ngabodor seserian pek pikaserian mah sabab lamun batur sareni maneh henteu dipertanyakeun gelo teh maneh ya contoh leutik wa uing boga budak nabung suna nu awewe ngawi dikawinkeun ari pahamna beda ari wa awewe mah hayang disawer ai wa lalaki mah teu meunang nyawer teh da bid'ah eueuh ti dituna kitu ngomongna teh ribut geus akan pernikahan hampir cerai gara-gara nyawer untung ada jujun prikitiu ningali uing ribut wae uing gerewek wae kana mik terekel kana panggung ceuk uing kieu hadirin lamun neangan dalil nyawer neangan dikotektak na Quran 30 juz tepikeun kabucat hulu mal kapangih dalilna nyawer lamun neangan nyawer dalilna dina kitab hadis rek dina kutubus sitah nu mana wae moal kapangih sabab eueuh dalil nyawer ieu mah pun wa istri palai sodakoh hiji sodakoh papatah ka putrina nu ditikahkeun bade diwakilan mamatahanana ku juru kawin dua sodakoh permen bade diawurkeun meh rada rame urang raramean meh mangga pulungan tuang permena tilu sodakoh duit bade diawurkeun pek pulungan engke jajankeun keun beas nama tong dipulungan da engke ge bakal dipacokan ku hayam da pun ua ge hayang sodakoh ka hayam hayo sawer eta ulah lalaki ngahulang le pacamat heueuh oge bade pikir-pikir jeung kudu ribut gara-gara nyawer hampir rek cerai tah ieu picik cara berpikir nanaonna doa awal tahun eueuh ti dituna ngadoa mah rek eueuh ti dituna aya ti dituna kumaha rasul nyontohan ngadoa rek ngadoa awal rek ngadoa akhir rek ngadoa tengah-tengah rek ngadoa unggal detik ngadoa bener teu jadi kade bisa anu ngomong tong kapangaruhan ku ustad kalapetong nu kitu patut aya ku hareupeun aing memang mana tampiling ku aing terus lah sabab ka jelema kitu mah ustad teu kudu make dalil pusing make dalil mah dalilut aing mah teu kudu ngadalil gelut sebel atuh sagala teh eueuh ti dituna ibu kudu rajin ngado Pak Jujun abdi mah ngadoa teh hoyong tapi da teu ngarti doana apana sakikituna nah kumaha kitu pan doana ngan aparobana atina fi dunya hasanah terus kadoa aing ngadoa rek nu ayana Quran anu geus dicontohkeun ku Rasul pek lamun teu apal kabeh doa eta gorolangkeun ku bahasa sunnah Gusti abdi hayang loba duit Gusti abdi hayang pamajikan abdi soleh teu kudu dibahasa Arabkeun wae da Allah mah ngartieun kana kabeh bahasa da Allah nu nyieun bahasa nage Allah nu nyieun bibir nage Allah anu nyieun jelema nage teu kudu riweuh bahasa mah simbol doang dengekeun ceuk bahasa mah simbol doang aya nu ka Mekah kamari teu bisa bahasa Arab tapi rek hees teu bisa sare sabab sahurung wae lampuna mulang mareuman lampu teu ngarti malung urang Talaga Sari mah hampura malung urang kampung gitu nu di imahna can listrik gitu geus lah lain urang Talaga Sari bisi ngamek aing akhirna manggageroan urang Arabna pacamat di Arab di Amerika di mana lamun kieu pasti ngabupayan jadi isyarat nyamperkeun urang Arab si office boy nate si anu di hotel teh begitu datang teh langsung da inget keneh di madrasah masing di kampungnya diajar adi nur teh cahaya nur
nur karena lampu ditunjuk nur. Si orang Arab nanti nggak ulang naon nur-nuran, tapi ya bingung maksud nama ya lampu paehan, tapi kumaha bahasa Arab nama ehan naon nur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang Arabna sering ngartieun pareman intina mah parem lampu kan padu. Dari salah komunikasi pan aya supir urang Talaga Sari gawe di Karawang karek sabulan dipecat. Nah dipecat ditanya teh nyata keur nyupiran canjung dunungan ai dihareup aya batu uing teh jauh ngomong bedunungan uing ngomong ti tukang hajar 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 oh cenah tabrakeun ku aing teh da kudunungan ditita dihajar padahal hajar teh batu. Aya urang Karawang di Pangandaran diadu jeung bule keur piknik ka Pangandaran dek dengan gayanya urang Karawang I'm sorry. Bulena ngomong I'm sorry too. Nah itu urang Karawang I'm sorry three. Urang bulena bingung what are you sorry for. Cek urang Karawang I'm sorry five. Cek bulena are you sick. Cek urang Karawang I'm sorry seven. Kita bulena kuat kabingung, bulena teh pusing bari-bari ngaleos. Lieur jeung siapa ngomong teh. Si orang urang bulena geus 32 tahun di Pangandaran jadi geus kartieun sunah. Tak eta gara-gara salah. I'm sorry, cek urang bulena I'm sorry tu nak te nak o na dua te o. Saya juga sama minta maaf. Ai maksud urang Karawang tu te dua. Padahal tu dua mah nulisna tewo. Jadi urang Karawang jadi I'm sorry three. Jadi maaf kan cek urang bule what I'm sorry for. Ai for maksud urang bule mah for F O R. Karena onde meta hampura. Ai anggap urang Karawang mah for teh for opat. Mata urang Karawang I'm sorry paip geus lieur. Jadi mun sarek ngadoa pek we bahasa Arab hayang boga budak soleh rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hayang boga budak soleh rabbij'alni minas sholihin. Hayang boga jodoh soleh, hayang boga pamajikan soleh, anak soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Hayang diampuni dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak Jujun teu apal aja mah make bahasa Sunda we. Gusti abdi loba dosa, kumargi abdi loba dosa, ngan Gusti nu ngahampura dosa abdi. Hapunten dosa abdi Gusti, sarua jeung nu tadi. Diriweuh. Jadi sok ngadoa kabeh osok. Tahun 1434 Hijriah kudu rajin ngadoa. Hiji, dua, teu cukup ngadoa, ikhtiar. Naon cenah? Sabab hirup di dunia mah proses, lain sulap, lain sihir. Agama Islam lain agama judi, lain agama ujug-ujug. Sim salabim jadi apa? Prok si Tarno. Hayang beunghar urang Talaga Sari tukang dagang sing rajin jeung jujur dagangna eta ikhtiarna. Tukang tani sing motekar tanina. Pagawe sing alus gawena meh gancang naik pangkatna, meh promosi jabatanana gancang digawe ikhtiar ngaranna. Hayang budak soleh didik anu bener, hayang pamajikan cicing di imah pikanya anu alus. Ulah pamajikan salaki pamajikan hayang cicing di imah, salaki hayang betah di imah tapi inam imah napi karudeteun ikhtiaran meh salaki betah di imah. Ranyangna sina seungit, kamarna bararesi, eceuna dangdan keur salaki, make wedak keur salaki, make lipstik keur salaki, awak seungit keur salaki. Ikhtiar teh ngaranna. Jangan berpaling pada yang lain ya Mas. Enggak mama selalu cantik deh di hadapan ayah. Ieu mah ari salaki hayang cicing di imah. Ari di imah rundut dat randut dut. Asup ka kamar bau cubluk. Ningali ranjang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah dahdir sia. Diaragap tongongna daki ngaderedet da sapoe teu mandi kabur sesalaki maneh sabab ningali imah siga naraka teu bener ikhtiarna.
Lamun ikhtiar jeung doa geus dipanjatkeun ternyata kanyataan teu sesuai jeung kahayang, Islam nawarkeun konsep katilu tawakal. Naon cenah? Lamun orang Talaga Sari kabeh make konsep eta, moal goyah tak iman teh, moal aral di mana dibere musibah, moal bunga tepi ka poho syukur lamun eta jalma dibere kanikmatan. Sabalikna mun make iman dibere nikmat bakal syukur, dibere musibah bakal jadi jalma anu sabar. Bener teh ceu? Bener ceu? Siap jadi jalma syukur siap? Siap jadi jalma sabar siap? Moal aral deui moal mau amek-amekan deh hirup moal tatangga nyeun imah maneh nyeri huntu aya, tatangga maju dagang maneh muriang aya, tatangga beli mobil maneh nyeri sirah aya. Tidak boleh lagi ada orang seperti itu. Kenapa? Karena setiap hari imannya ditingkatkan. Ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan semua nikmat. Diberi nikmat teka itu. Ah, Pak Jujun batur mah balunghar, ojo mah miskin wae, ojo mah diberi nikmat naon ku Allah. Tong sok kitu sia kupur. Hayo urang ngitung saeutik nikmat Allah. Maloba-loba saeutik we contona. Narik napas kabeh, narik napas. Nu teu narik napas bengek sabalik di dieu hayo. Narik napas kabeh, narik napas. Kaluarkeun, kaluarkeun. Raos teu. Ari ieu hawa mahal murah. Hawa mahal murah. Lamun hawa iya di taplan oksigen di rumah sakit eta hawana tina oksigen di rumah sakit mayar, mayarna mahal. Ari di dia ngarenghap mayar henteu. Sabaraha kali sapoe-sapeuting ngarenghap. Geuning eta mah ngitung renghap teh ka itu. Dengekeun ku ece, irungna jeunan saha? Paru-paruna damelan saha? Hawana anu saha? Alam dunyana anu saha. Nah atuh keur ngarenghapna bet sok paroho wae ka Allah. Kuduna mah tiap nenghos tah gedingnya kok di jerona teh aya am. Ieu mah lain mobil batur gede, imah batur gede. Aduh senang pisan nyari batur. Nah ari aing bengek modar we. Cing wing rek nanya kakam jawab. Senang mana jelema beunghar dibanding jelema miskin? Jawab sia nu jujur, senang nu beunghar senang nu miskin? Lamun anu nyebut senang nu miskin didoakeun ku aing sing mareskin. Apaan cenah senang nu miskin? Ku aing didoakeun sing miskin ngame senang, nah bet mung. Jujur cek hate ece tong bohongan hate mah cek hate. Senang mana kira-kira nu beunghar dibanding jeung nu miskin? Nu beunghar. Hayo urang buktikeun. Aya nu beunghar imahna 3 tingkat. Satingkat 4 lawang. Mun kali 3 tingkat berarti 12 lawang pantona. Memeh hees eta nu beunghar, muter heula nulakan panto 12. Apa jujur mah lebay. Nah lebay, apa nu beunghar mah boga pembantu. Apa nu beunghar teu percaya ka pembantuna kumaha zaman ayeuna mah. Masing pembantuna geus kuncian, manehna was-was sieun can dikunci. Muter manehna, nu miskin mah geus hees. Teu cukup make kunci sia digemok. Teu cukup make gemok, make tralis. Teu cukup make tralis, masang satpam di hareupeun imahna. Aya nu ngolotrak kana garasina mah agar we ngorejat bari gogorokan. Pak, tempat tuh bisa bangsat. Teu hees tah anu beunghar teh. Aya urang Talaga Sari miskin, imahna reyon, kasarean, canulakan panto, jam 2 peuting lilir, da teu cengkat. Asa can katulakan panto, tapi apa dulu teuing sanu rek asup ka imah aing. Katel geus 25 tahun teu ganti. Piring tinggal 2 ge geus kararohok. Pek we maling ai beuki kana piring kohok mah pek geura asup cokot. Tibra we pewe posisi wenak. Hees teh cengkat-cengkat tepi ka subuh. Kira-kira dina kasus eta nu senang jelema beunghar apa jelema miskin? Jadi mun kitu nu miskin senang. Cantang tuh. Kayak paneri eta mah. Nu miskin senang ah cantang tuh. Loba jalma miskin begitu tenang hate. Nah, ya Allah, keur miskin tenang hate. Nah, gara-gara tenang hayang ningali batur nyieun gedong, manehna init ka Arab jadi TKW.
ninggalkan anak pamajikanana anak salakina gara-gara hayang imah ged untung menang dunungan anak alus kumaha pun siga tatangga uing kumaha pun siga si Sumiati boro-boro menang tatangga alus boro-boro tata alus boro-boro menang duit boro-boro menang imah gedong bibirna ge leungit hiji digunting ku dulur ku dunungan anak si Ruyati urang Bekasi terbalik deui ka Bekasi dipenggal sirahna urang Karawang mah kabeneran boga dunungan alus dikirim-kirim duit teh ka Karawang jadi imah nelepon geus 2 tahun teh Pak anggeus gedong teh anggeus teh kan mepa 2 lantai di mana duitna ari mama kan mama 2 tahun deui di dieu salakina ngahulang 2 tahun deui pan aing ditinggalkeun 2 tahun geus teu kuat lalaki mah tuh boro-boro ditinggalkeun 2 tahun aja ditinggalkeun halangan 7 poe ge jangar hulu teh pengalaman heueuh pan aya tatangga uing pamajikanna teh halangan teh 8 poe 10 poe digusur asup caritana teh bu bu ngan poho teu luak lieu budak teh teh direret heula da sagebrug jeung budakna umur 4 tahun can patitibra heesna ranyang kaoyak-oyak budak hudang lulungu bari ningali temok ngagorowok juying bapak aya juying bapana reuwas turun tak eureun kapaksa keur ngeunahna ge bari nanya mana cenah dedek jurig bapak tuyun juying eueuh jadi 4 tahun di Arab balik we ka Karawang imahna jadi gedong 2 tingkat hees eta balik 4 tahun bari ninggalkeun Karawang hayang imah 2 tingkat hees jeung salakina sosonoan karek ke 2 peuting sosonoan gibeg lini naon cenah gempa bumi mangkanik 6,8 skala Richter gibeg tuturubun kaluar ti imah rek nanya no sababna eta jelema tuturubun kaluar ti imah sieun naon sieun rugrug naon rugrug gedong menang ngagadekeun awak 4 tahun di Mekah heuh naon sabana mun rugrug sieun naon sieun katingang mun katingang kumaha pae aya jelema pae katingang bili jadi aman mana imah gedong jeung imah bili hidup imah belik hidup belik punten Pak Camat sebab ke depan saya harus bahas ini sebab kaharep ieu dunya beuki berat lamun jelema teu disadarkan dari sisi nukaran ieu bahaya enakan jelema cinta materina leuwih gede tibatan cinta ka Allah bener teu sieun ibu ku Allah sieun ku bangsat sieun mana ku Allah dibanding jeung ku bangsat bener sieun ku Allah sok sia peuting gogorowokan tong 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 wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hudang peuting tahajud cek Allah eta teh parentah ti Allah sok harudang tara loba nu osokna loba nu tarana jujur seto ngabadur cenah sieun ku Allah dititah hudang peuting malor we patemalan salakina pamajikanana tempas ku mitoana pabrik kerek di gogobrogna teh jam 2 peuting aya rona gogorowokan bari metem bari nakolan kentungan tung 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 bangsat tung 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 bangsat ting koreja bari jeung menarulakan pantong jadi ngomong mah tadi pas sigan heueuh maneh teh sieun keneh ku Allah daripada ku bangsat kanyataanna aya bangsat harudang dititah hudang ku Allah titah tahajud karerek malolol wae iman jigana naon sia nu kitu patuh mikir heueuh pajujun da tunduh atuh hayang daek tahajud daeng teh meh hudang peuting carana memeh hees nginum heula 3 muk insya Allah jam 2 hudang sabab hayang kiih piraku deui ari kiih bari jeung ai war kiih ari teu nyokot cai wudu
diajar wer kahampangan dan niatna hayang gugah gancang cokot cai wudu pek hudang peting alus nama salaki pamajikan babarengan amparkeun sajadahna amparkeun sajadah keur pamajikanna di tukang pek salat peting babarengan beres salat rumpuyuk pamajikan ka salakina kana lahunanana bapa hampura emak disikmati mimiti hudang tepi ka sare tepi ka hudang deui emak can jadi awe solihat hampura mangaripukeun we bapa mangkani emak teh loba dosa masuk sieun dibenuan ku Allah daripada emak disiksa ke di akhirat leuwih hade hampura ku bapa pasok kitu tara dirontok ku salakina lain emak nu menta hampura bapa ka emak menta hampura mere imah bapa bisa mere iman bapa can bisa mere baju bapa bisa mere ilmu bapa can bisa makanya bapa teh pamimpin pasti pamimpin bakal ditanya ke pemimpinanana hampura bapaknya bisi bapa can bisa ngarahkeun maneh kana jalan nu dipikeun ku Allah masih keneh ridho bapa dipihukum ku emak pasok kitu tara palingan para seha wae. Nah kunaon ningali jam gandeng hari jam saha ditempon aku saha masalah buat lo teruskan cius ini apa sabaraha jam deui 2 jam deui emang gue harus bilang wow gitu kayak tenang nyanyi mah paneurit yo protes nyanyi aing teh titah lagu itu titah ngaji iman jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha beuteukeun iman anjeun iman aina keur diacak-acak jelema ngarusak iman orang Indonesia umat Islam di dunia khususnya di Indonesia orang kafir carana gampang dibere food kadaharan jelema ayeuna geus teu ningali halal jeung haram asal ngeuna dina leta asal wareg dina beuteung di dahar saya tidak yakin bahwa bertubuh kita mahalal semua mungkin dina awak si Jujun geus kacampuran daging haram sabab gagabahna barang dahar zaman kiwari baheula lamun rek mencit hayam pawar hapi datang ka ustad pak ustad pak mencitkeun hayam cek ustad atuh pencit teh kunyalira alim sieun teu halal mencit oge ka ustad bakat ku hayang api ayeuna daging nu teu puguh mencit lagi diharakan bener teh barudak kuing di kampus rek ka mana jang bade ka Bandung pak sok dahar cek di Bandung teh oh sok dahar naon pak dahar naon we jang oh biru mah hamburger hotdog keren dahar hotdog pada aing ge nyaho teh hotdog teh bala-bala panas keneh di dahar ku urang Talaga Sari bang urang Talaga Sari mah gegeran mun dahar ku panas teh panas anjing cak kitu teh jadi we diaranan hotdog hot panas dog anjing cek lagi ya bisi aya makanan haram naon Pak Jujun da sangu wae abdi mah jeung daging eta bisi parena can disakatan ai pare can disakatan haram sabab naon sabab aya duit sakat diakan ku maneh teu dibikeun teu dikaluarkeun hiji eta food kadaha 2 fashion pakaian nuhun Gusti urang Talaga Sari mah balalager keneh alhamdulillah nuhun ajengannya ieu barudak kayaknya ibu-ibu geus dibina tinggal di sakitu harudang marake jilbab kabeh ayeuna mah kumaha heuh ayeuna mah da engge nyaho dan teu biasa mah katingali si ayeuna ge nyengsol di tiungna ge montong dibenerkeun beuki kapangi atuh tarana urang Karawang baju geus siga urang barat waduh make you can select mong kamu dapat melihat kelek yang katemong hakna jangku medo ai bitisna aya pakupayungan buuk di beureman ari beungeut sesahileun pare fashion pakaian ini umat Islam pakaiannya begini ya tutup auratnya 1 lembar auratmu kelihatan orang lain yang bukan mahramnya maka itu api neraka bagian nana hiji jadi be kamu boga budak parawan mah didik tutup aurat bener tak budak awalnya mah geuning marake you can select mong marake rok paronok 10 jari dari stasiun pusat
Atak tong kaget gara-gara budak itu pergaulan anak aina pergaulan bebas tong kaget lamun 48% anak Jawa Barat SMP geus eueuh parawanan. Ini survei ini membuktikan amit-amit tak loba lalaki kajeblos malam pertama leweh da pamajikanna ngaku parawan ternyata eueuh naonan belum salakina teh nyanyi we katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya aku kena getahnya, ku kena getahnya. Nini bulan bunuh ngarora kaleprok nini ngahulang cek nini lagu naon eta ma ieu mah lagu lalaki nu meunangkeun parabola non parabola teh parawan jebol ti heula. Nauzubillah Pak Jujun tapi tuh di ditu mah babaturan abdi ketat ka anakna teh tapi anakna hamil duluan anger pas ditanyakan teh heuh cak da nurut budak teh ku ojok dicarekan budak teh pada ku ojok si babatahan neng mun maneh bobogohan pek kan terbatas we lamun kabogoh maneh ngaragap dadah maneh gancang carek ulah gitu lamun kabogoh maneh ngaragap pingping maneh gancang ngagorowok eureun gitu nah maneh beuteu nurut geuning anger we maneh kabolosan kieu cek budak teh atuh mah da waktu harta si Aa nyabakna bareng nya kana dadah nya kana pingping jadi neng teh ngagorowok ge bareng ulah eureun Astagfirullahaladzim. Bu, ya didikan ya menutup aurat pada anak-anak kita. Satuju? Sih 1474 teh ku kalakuan leuwih alus. Urang Talaga Sari nu biasana bruy bray oratna, tutupan oratna. Awewe nu mulia, awewe nu carincing page kancingna dipageuhan kecuali keur nu bogana engke. Saha? Salakina. Satuju? Ayeuna teh iman urang teh nu katilu keur dirobahna teh kufan keur digodana teh hiburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu baheula geus diukna sajadah. Salakina geus lumpat ka masjid. Ti masjid tara bubar tepikeun ka Isya. Pamajikanana tara cengkat ti sajadah tepikeun ka Isya. Bener teu? Ngadagoan Isya bari maca Quran, masing make cempor oge. Ayeuna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapakna males ka masjid sabab keur nonton bola can angeus. Komo lamun Persib mah pikeun pupujian oge dirobah. Ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa semah kajaba aya Persib mah gelo suka eta mah pupujianna piking jadi mun Persib mah cenah meunang gelo suka baheula ibu-ibu na sajadah ayeuna payunan TV nonton sinetron bae Pak Jujun dan sinetron ge sae tukang bubur naik haji da eta mah sinetron agama banyak pesan-pesan agama lah waduk pesan-pesan agama lamun maneh nonton sinetron anu eusina dakwah tapi salat di akhir-akhir boro-boro sinetron judulna tukang bubur naik haji masing sinetron judulna ngajeblak judul sinetronna Al-Qur'an upamana tapi maneh terbengkalai ninggalkeun salat gara-gara nonton eta sinetron teh jadi berhala keur maneh jadi sesemahan keur maneh. Makanya Jujun di Purwakarta waktu aya patung didurukan Bupati Purwakarta teh pan resep kana wayang gitu nya kana budaya Sunda. Kabeneran yeun patung lamun di taman teh di aya patung ger geuning ribut. Uing mah gogorowokan di Purwakarta. Maneh mah lieur ari patung didurukan, ari PS diarantep. Da eueuh di Purwakarta budak nu teu salat gara-gara kena nyo patung. Jang salat heula kepa bade ningali heula patung Arjuna.
jang salat heula kepa pada ninggal patung Bima eueuh tapi loba di Purwakarta di Karawang ge jang salat kepa ramina pamengieun nuju PS jang salat heula di tempat kenongkeun main game online tah berhala malin patung di Purwakarta Kang Adang berhala mah ta PS nu dicokok ku anak sia tapi ka poho dititah salat eta berhala ulah bodoh jadi jelema teh patung baheula diduruk teh sabab disemah Bupati Purwakarta teh ditah nyemah patung lamun Bupati Purwakarta ditah nyemah patung ku aing dipencipta ge teh dari Mulyadi teh moal nitah batur ku aing dipencipta ge henteu nah ari PS anu mau pohokeun anak maneh tapi katara salat poho ngaji dititah ku indungna tara ka masjid dititah ngalawan ka indungna nah habet diantep coba Majelis Ulama di Talaga Sari nyeun fatwa wanita naon fatwana Majelis Ulama di Talaga Sari keun bae resepeun Majelis Ulama di Talaga Sari nyeun fatwana kieu anak-anak nyetel TV jam genep tapi ka jam 8 penting hukumna haram wanita kudu wani coba Majelis Ulama di Talaga Sari nyeun fatwa wanita naon fatwana Majelis Ulama di Talaga Sari keun bae resepeun Majelis Ulama di Talaga Sari nyeun fatwana kieu anak-anak nyetel TV jam genep tapi ka jam 8 penting hukumna haram wanita kudu wani sababna anak kurang geus diruksak gerak urang cek we ulun boro-boro berakna urang cek indungna we lah be umur geus sabaraha tahun aya 50 tahun aya geus sabaraha juz dalam Al-Qur'an tahun baru Islamnya ditelaah ku aing kahirupannya geus sabaraha juz dalam Al-Qur'an apal Quran palak binas apal kulhu apal sigana sakikituna wungkul apal teh nya maknya umur 52 tahun Quran ngan apal sakikituna pantas ta umat Islam ngaku umur 52 tahun Quran apal ngan ukur palak binas jeung kulhu ngewa maesaroh ngewa da program da tadi program nalar Quran mah tapi lamun datang sinetron anyar nyaho datang lagu anyar apal geura cok lagu dengarlah aku suara hati ini memanggil karena separuh aku ngajak aing ge nyaho nyanyi si anu teu nyanyi nyeri huntu sia balik ti dieu tinggal pilih mending nyeri huntu mending nyanyi saya kesana kemari membawa alamat namun yang ku temui bukan sayang yang ku terima ku coba tanya teman-teman semua tetapi mereka bilang tidak sayang mungkin diriku membuat aku frustrasi nah ngabaledog aing ditanya Quran ngan nyaho palak binas jeung Al-Ikhlas lagu jadi ku hamil duluan gara-gara pacaran suka nyaho coba cek hiji deui luka yang kura bertubi-tubi-tubi-tuban jero cintaku bertepuk sebelah malah aku balas senyum kein bertahan satu cek boro-boro budak koran ini hutu tinggal 2 geuleuh aing coba budak letik nyanyi you are beautiful kamu cantik
alah hafal. Aduh, gak kuat, gak kuat, aku gak kuat sama. Gak level, gak level, aku gak level sama cowok. Kompak, anak siak, aku mah inungna. Aya nu ngomong di gigireun, geuning ustad oge apal. Atuh aing mah da nyaho kabeh. Lagunya ho Quran katalar 5 juz wae mah ari maneh. Ditanya Quran nyaho palak binas, lagunya ho kabeh. Na teu era sia teh ku Allah. Pak Jujun ieu nyarita cenah meuni kasar kitu paduli da uing mah malu kasar. Lamun si Jujun malu halus lain nu datang saya ka dieu. Usaha si Jujun malu kasar, mun ngomong dengan kasar hampura, lamun amis anggap madu, lamun pahit anggap jamu, dua-dua nage ubar. Jujun balik nganciti dia penyakit kurang dia sing calalager. Ayat teh jelema katinggalan maca Quran sapeting, teh maca Quran sampai sapeting. Subuh-subuh teh na sajadah teh bari salat subuh teh ceurik ngajeng nyeun nyegruk. Ya Allah, punten abdi sadinten sawengi hilap maca Quran ya Allah. Bujang-bujang namihan apalanana ngaosna ge macana hilap ya Allah. Ayat teh nu sok ceurik lamun tinggalin maca Quran. Lamun tinggalin sinetron sok nanyakeun nya ka tatangga. Iya teh tahun baru ya, orang muhasabah, orang hitung diri, gitu gening kelakuan orang tehnya. Matak pantes saur Rasul, jadi disafinata fa innal bahro amikun. Hei orang Talaga Sari, perbaharui iman keyakinan anjen ke Allah, saknyana lautan dalam di depan kita. 2, gancangan geus sajam leuwih. Masih terus ya masih? Moal capek moal? Sahan nu capena? Keun bae Jujun capek. Karunyan teh ka Jujun. Ai urang dieu kuna nahaon nya ka aing teh. Sigana ajengan pae ge kajeun we. Tuh anu ngomong di tengah, kada dibayar ieu. Nya sia teh dibayar teh harayang teh rek nahaon papanasa. Anu ngomong kieu di belah ditu mah, atuh pan ajengan mah kedah ikhlas. Ari ikhlas teh naon? Marek diskusi ikhlas jeung aing. Ikhlas mah urusan hati uing jeung Allah. Ikhlas nya Pak Jujun ka dieu teh kudu dibayar atuh teh dibere amplop kada ikhlas we. Lamun uing datang ka dieu balik teh dibere amplop terus nuhun eta lain ajengan ikhlas, ajengan belegug. Ka dieu mawa mobil, make supir, jaba kudu asup tol, jaba ka di pamajikan ditinggalkeun, balik gratis belegug tem. Kecuali mun uingna Abu Rizal Bakri datang ka dia nyumang, tapi nyumang na kudu ikhlas, teu seutik aya mah geuning para pejabat datang nyumang teh aya niat. Bener teu? Taraweh keliling ku sabab hayang dipilih jadi bupati heuh. Terus jadi Pak Bupati tara datang heuh. Aya nu kitu aya. Ari keur kampanye hayang jalur DPR gogorowokon. Kalau saya jadi anggota DPR calon dari Talaga Sari, maka saya akan sejahterakan Talaga Sari. Badu. Boro-boro rakyat tak sejahtera, jurigna ke panggorengna di Indonesia mah. Tingali jurig Amerika, make dasi, make jas, Dracula. Tingali jurig Cina, make baju bangsawan, ngan pada lempang aclok-aclogan, vampir. Nah, ari jurig Indonesia. Jurig Talaga Sari, kuntilanak, gugulantungan tanggal caringin, cikikik seri, nging cerik jika jelema stres. Matak tong wakalo bajang, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, nges tong lobang ngomong, bisi jadi janji ke ditanyakan kalau di akhirat cilaka. Ayeuna teh aya 5 pasang gubernur pekwe. Cepili kahayat maneh teu kudu ribut, teu kudu pasea. Nu jadi gubernur batur sia nu ributna ku goblok geuning hirup teh. Di urang mah pacamat sok baralegu paka bakesra. Aya pemilihan kepala desa, anu jadina teh batur, nah anu gelutna maneh. Tolol sia mah hirup teh bodoh, sia mah belegu goblok hirup teh. Kade ulah gara gobloknya jadi jelema teh goblok teh bego. Nu
jadi lurah na batur, nu jadi bupati na batur, nu jadi gubernur batur, nah maneh nu paseana aya ku bodoh ka Tontoloyo. Wajar we mun ayeuna aya nu ngadukung Ahmad Heriawan, aya nu ngadukung Dede Yusuf. Dede Yusuf lah kesal samana nya. Mun disingkat naon tah Delman nya, Dede Yusuf. Delman cukupnya. Moal mun banyak Delman. Atuh karunya Oneng. Jeung Teten Mas Duki mah nya Neng Tet. Yosi Irianto Sapiudin. Anjance jeung sa jeung Tatang Farhan mah nya Rantang. Oh ngajak mun teu bisaan mah payu cenah. Bisa wae Pak Jujun dah tuh mah payu teu bisa mah. Astagfirullahaladzim. Jadi ya rek pemilihan gubernur mun aya nu nanya ka Pak Jujun rek beli saha mali bejaan aing mali incurkan kumaha maneh we nu penting intina mah amalat ka rakyat tong pasea bener teu da calon pamimpin aja can karuhan inget ka sia da ngomongna doang ting borowok jiga nu heueuh geus ngajar orang di luhur ngajar dong teu garawe alus gubernur jeung wakil gubernur parasea bupati jeung wakil bupati pasea lain ngurus rakyat pasea we digedekeun ku belenggung seteh hirup teh urus rakyat sesuai jeung jang isia lain diheulakeun pasea paingan rakyat tawuran da pamimpinna ge pasea. Oh, si aing anu teungeunah nya geus order. Teuing si Jujun mah geus eueuh kasieun ngan sieun ku Allah jeung ku kolot aing mah salin teh teu sieun ku sasaga aing. Naon teh? Da kudu ditepikeun ahak mah bener teh. Ewa ka tempona mah tak kada rakyat Karawang aya pemilihan kepala desa sok aya di Karawang osoknya. Ulah paseanya aman. Aya nu ngadukung Jujun, aya nu ngadukung Jejen misalna calonna dua calon lurahna. Hiji Jujun hiji Jejen eta mah demokratis. Pek we masing-masing. Geus beres pemilihan ngahiji dewe ngabangun desana. Teu kudu gontok-gontokan. Ulah nurutan Lampung, ulah nurutan Poso, ulah nurutan Sulawesi, ulah urang mah aman damai, kondusif we urang Karawang mah. Da urang Karawang aman batur bati sirikna. Urang Karawang ruwih ribut mah batur ngan keprok jeung serikeun. Bener teu? Satuju ya Jujun ngomong satuju. Amin. Mudah-mudahan nu papaseaan sing gancang calalager. Nugu tepati akur jeung tatangga sing balalager. Nu jeung salakina silih sebret wae mudah-mudahan sing calalager. Mudah-mudahan pamimpin sing ngarti yen pamimpin teh lain jabatan anu hayang dipuja-puja. Ieu mah menjadi pamimpin hayang dihormat sia nu kudu ngalayanan rakyat. Lain sia hayang dilayanan ku rakyat belagung sia teh hirup teh. Capek aing ngomongna. Balik lagi mama dari dulu kalau larutan cap kaki 3. Ka ustad jadi iklan nih. Jujun Junaidi naon we ku aing mah diinu masalah aya. Ieu mah teu ninggal jam ini rawas 2 kilo talengit. Masih siap masih? Moal capek? Moal ngambek? Moal ngamekan? Resep. Oh Pak Jujun resep. Alhamdulillah. Nyagas alus. Ieu mah hayang terus-terusan jiga melu mayar wae. Oh namanya belum ada ajet. Aya infak Rp1.000 per kakak per bulan teh. Ya lumayan dihimpun mas 1.000 perak dihimpun sabulan alhamdulillah bisa nyeun santunan sosial amin. Tong mun sok sanajan 1.000 tak inu boga mah nu kebeunghar banyak sarua jeung nu miskin saya 1.000 mah icih tah anu salakina pagawean buburu macul tukang beca nu beunghar mah atuh masih istilahna 1.000 coba tuh 100.000 tong kararopet. Woi ngitung heula ngitung 10 cokot hiji 10 cokot 5 10 cokot 10 eta mah matematika Karawang. Ayeuna urang ngitung make matematika Allah. Man jaa
sahaja mah nu ngadatangkeun hiji kahadean bakal digantian ku Allah eta hiji kahadean ku 10 gentina ti Allah. Jadi hiji digentian ku 10. Yuk hitung nama ke eta 10 cokot hiji 18. Apa nu hiji na kahadean digentian ku Allah 10 sesana 8 tambahkeun jadi 8 tuluykeun 10 cokot 2 28 oon. Apan kahadeanana 2 hiji kahadean digentian 10 lamun 2 kahadean berarti 20 sesana 8 tambahkeun jadi 28 tuluykeun tong oon deui sawas 10 cokot 30 berarti eueuh nu oon tadi macan ngarti 10 cokot 40 gen 10 cokot 5 10 cokot genep 64 10 cokot 7 73 10 cokot 8 8 hiji 10 82 10 cokot 8 hiji 10 cokot 10 100 ta eta kalkulator Allah. Makin banyak kurang Talaga Sari ngaluarkeun kahadean maka bakal makin banyak anu dibikeun digantian ku Allah ka urang Talaga Sari. Tong diaminan da eta mah pasti. Nu can nu aminan mah nu can pasti doakeun jujun sing ka surga pek aminan da can pasti. Nu tadi mah da janji ti Allah maneh ngaluarkeun kahadean hiji ku kami digantian 10 janji ti Gusti Allah. Jadi sing balalag masih siap terus kan? Terus areun teu geus paranas ya ce. Yang geus enggah geus eureunah. Geus jam 20 menit terus we terus. Gancangan nu tiluna gancangan karek hiji eta can geus ya hiji. Mangkaning 4 amanat teh. Nu kadua wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Hei urang Talaga Sari dawuh Rasul, siapkan bekal nu cukup sabab perjalanan masih keneh jauh. Naon bekal dirinya maksudnya? Bekal nu pangalusna di harapan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi tahun 1434 Hijriah urang Talaga Sari tingkatkeun katakwaanana. Telo wa khaffifil himla fa innal aqubata ka'udun. Ringankeun beban sabab lamun beban leuwih teuing bisi cilaka. Naon beban dirinya? Dosa. Naon cenah? Ibu ngitung amal kalakuan urang sapopoe loba nyieun dosa loba nyieun taat. Loba dosa loba kataatan. Loba dosa loba maksiat. Loba jujur loba bohong. Ibu sok bohong kasalaki sok bohong. Tara ibu sok nyesel calana salaki sok dikodokan heula sakuna. Lamun mangihan duit osok bebeja ka salaki. Ibu sok arisan. Lamun rek mayar arisan sok menta ka salaki. Lamun geus menang arisan sok bebeja. Cek aing oge. Loba dosa loba kahadean. Zunubi kamaujil bahri bal hiya aksar. Lamun dosa urang dibandingkan jeung budah laut loba keneh dosa urang. Kamis lagi bali syamni bali akbar. Mun dibandingkan jeung gunung anu gede loba gede keneh dosa urang. Tapi urang tetap mohon ke Allah. Walakinnal karimi indal afa. Di mana Allah ngahampura kana dosa urang. Masing dosa urang badak oge bakal lebih leutik tibatan jangjang rametuk. Mudah-mudahan we Allah mere pangampura kana dosa urang. Nu kaopat dawu Rasul ka Abu Dzar Al-Ghifari, dawuhna wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Hei, lamun amal kudu ikhlas sabab Allah anu ngawasi. Jelema teh nyaho urang ikhlas jeung teu ikhlas, tapi Allah Maha uninga mana nu ikhlas, maha nu teu ikhlas. Aya jalma gideug can karuhan nolak. Aya jalma ungeuk can karuhan satuju. Hartina panon urang sok kabobodo kasamaran tinggal. Bu. Boro-boro jeung batur ku salaki ge sok katipeng. Ku pamajikan ge sok katipu si aki gering rek paeh. Ngageroan ninina pamajikanana, nini ka dieu bisi aki maot, aki rek lulubaran menta hampura. Hampura naon kitu ki? Lain cenah bisi aki maot, aki teh rumah sasapra kawin jeung nini teh pernah salingkuh. Sabaraha kali cenah ki? Aya meureun 10 kali mah.
Si Aki teh bari murungkut teh sian dicarekan. Ternyata si Nini teh lempeng-lempeng we teh nyarekan. Malah kaden ngomong kieu si Nini teh, "Keun bae cenah ki dan Nini ge osok." Eta reuwas si Aki osok, adi Nini sabaraha kali. Duka cenah ki da Aki mah Nini mah tiap geus salingkuh teh sok ngasupkeun kacang hejo kana keler. Tuh cak kelerna ge di dapur. Eta si Aki ngorejat, lumpat ningali keler, satengah keler Pak Haji. Eta ngagorowok si Aki, "Nini, gening siang leuwih loba batan aing salingkuh teh. Kuat ka satengah keler kieu kacang hejona ge." Sini teu euleum-euleum bari teu kicep teu peureun deui ngomong, "Eta teh ki sesa ngabubur." Gelonya. Bu. Jadi amal mah kudu ikhlas, tong hayang ditenyok ku jelem. Tapi tenyona ku Gusti. Ibu sok ngomongkeun batur tara. Aing ngomongkeun batur sok harewosan sok tarik. Naon sababna ngaharewos? Bisi kadengeun ku saha? Ku baturna mah kadengeun, tapi ku Allah Maha Pengawas dan Maha Mendengar. Ngarti? Melekat Allah na aya na hate urang. Rek berbuat naon oge inget ka Allah, sieun ku Gusti. Kemanapun ku ingat padamu. Muna teh ka Gusti, dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Kasata teh ka Gusti. Nah jadi lamun jalma geus nyampurnakeun imana, geus bebekelan anu alus ku katakwaan, geus ngaringankeun tina dosana, geus ngaikhlaskeun kana amalna, teta jelema balikna ka Allah mengarungi kehidupan dunia akhirat yang indah. Dunia nikmat, akhirat moal cilaka. Amin. Mudah-mudahan 1474 Hijriah kurang Talaga Sari bisa dieusian ku amal-amal anu alus jiga tadi, sehingga orang jadi jalma anu salamet dunia salamet akhir sesuai we jeung doa urang, Robbana atina wa fil akhirati wa qina. Amin ya Allah ya Rabbal. Teruskeun di mana-mana ge ngaji Gus doa eta mah ngeusan. Jadi uing ngahaja di tangga doana babarengan, ngame ieu doa sapu jagat babarengan kabehanana. Demikian buletin pagi kali ini. Akhirnya saya Jeremy Teti bersama seluruh kerabat kerja tugas dari Studio 5 Telaga Sari mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Baju jubah, celana cutbray. Yu dadah. Goodbye. Buah tomat, buah putih, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, memasuki tahun baru Hijriah, mari kita jadikan momentum ini sebagai waktu untuk muhasabah diri. Bukan sekadar pergantian angka dalam kalender, tetapi kesempatan untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan 12 bulan dalam satu tahun sejak langit dan bumi diciptakan. Karena itu, bulan Muharram bukan sekadar bulan biasa. Bulan ini menjadi pengingat bahwa umur kita terus berkurang dan perjalanan menuju akhirat semakin dekat. Saudaraku, banyak orang hafal nama-nama bulan Masehi dari Januari sampai Desember. Namun ketika ditanya bulan-bulan Hijriah, masih banyak yang belum hafal. Padahal sebagai seorang Muslim, kalender Hijriah adalah bagian dari identitas dan sejarah kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bulan-bulan ini bukan sekadar nama. Di dalamnya terdapat perjalanan ibadah, sejarah perjuangan Islam, dan berbagai pelajaran kehidupan. Saudaraku, Rasulullah pernah memberikan nasihat yang sangat indah kepada Abu Dzar. Salah satu pesannya adalah, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Para ulama menjelaskan bahwa perahu yang dimaksud adalah iman, sedangkan lautan adalah kehidupan. Kehidupan ini penuh ombak dan badai. Ada kesulitan ekonomi, masalah keluarga, penyakit, kehilangan orang tercinta, hingga berbagai ujian yang datang silih berganti. Karena itu, yang harus kita perbaiki pertama kali bukan rumah, bukan kendaraan, bukan jabatan, tetapi iman.
Jika iman kuat, saat mendapat nikmat kita bersyukur, saat mendapat musibah kita bersabar, saat mendapat rezeki kita tidak sombong, saat kehilangan sesuatu kita tidak putus asa. Inilah kekuatan seorang mukmin. Saudaraku, manusia sering mengukur kebahagiaan dengan uang. Seolah-olah ketika uang banyak, maka hidup pasti tenang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak orang kaya yang gelisah, banyak orang miskin yang hidupnya tenang. Karena ketenangan bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Orang yang imannya kuat akan selalu memiliki 3 pegangan hidup. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang ketiga adalah tawakal. Doa tanpa ikhtiar adalah kelemahan. Ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah melakukan usaha terbaik. Saudaraku, jangan pernah bosan berdoa. Karena doa adalah bukti bahwa kita adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa kapan saja. Berdoalah di awal tahun. Berdoalah di akhir tahun. Berdoalah setiap hari. Berdoalah setiap saat. Mintalah kepada Allah dengan bahasa yang paling kita pahami, karena Allah tidak melihat bahasa yang kita gunakan, tetapi melihat ketulusan hati kita. Saudaraku, Tahun baru Hijriah juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri. Sudahkah salat kita lebih baik? Sudahkah membaca Al-Quran lebih rutin? Sudahkah kita menjaga aurat dengan benar? Sudahkah kita menjauhi maksiat? Sudahkah kita menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang merusak? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur, karena yang paling mengetahui keadaan kita adalah Allah. Saudaraku, salah satu penyakit terbesar manusia adalah iri hati. Ketika melihat tetangga membeli mobil, kita iri. Ketika melihat orang lain sukses, kita iri. Ketika melihat orang lain kaya, kita iri. Padahal setiap orang memiliki rezeki yang sudah Allah tetapkan. Tugas kita bukan membandingkan hidup dengan orang lain. Tugas kita adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Coba hitung nikmat Allah hari ini. Masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa berkumpul bersama keluarga. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Seringkali kita lupa mensyukuri nikmat yang besar karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki. Saudaraku, Rasulullah juga mengingatkan agar kita menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan yang dimaksud bukan perjalanan dunia, melainkan perjalanan menuju akhirat. Bekal itu bukan uang, bekal itu bukan jabatan, bekal itu bukan rumah mewah. Bekal terbaik adalah takwa, sebagaimana firman Allah, dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membantu sesama, perbanyaklah berbuat baik kepada orang tua, perbanyaklah silaturahmi. Karena semua itu akan menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan sedekah, meskipun sedikit. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Bahkan bisa berlipat lebih banyak lagi sesuai kehendaknya. Yang penting adalah keikhlasan. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi melihat ketulusan hati saat memberi. Saudaraku, amal yang diterima Allah adalah amal yang ikhlas. Banyak orang melakukan kebaikan agar dipuji manusia. Banyak orang beribadah agar dianggap saleh. Padahal yang terpenting bukan penilaian manusia. Yang terpenting adalah penilaian Allah. Manusia bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Allah mengetahui isi hati setiap hambanya. Karena itu, mari kita luruskan niat. Salat karena Allah, sedekah karena Allah, mengaji karena Allah, bekerja karena Allah, hidup karena Allah, dan mati pun untuk Allah. Saudaraku, Tahun Baru Hijriah bukan sekadar perayaan. Tahun Baru Hijriah adalah pengingat bahwa umur semakin berkurang, maka jangan sia-siakan waktu. Perbaiki salat, perbaiki akhlak, perbaiki keluarga, perbaiki hubungan dengan Allah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semoga Allah memperkuat iman kita, memudahkan rezeki yang halal, menjaga keluarga kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.